Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg bagian anu ka 3 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Rebecca Almaira. Atus mangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya anu seueur-seueurna. Laina naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anu ka 3. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung des. Ari kitu mah nya eta karaman geus datang mah buruk geura bejaan tua kampung sok hudangkeun dah para warga tapi ngahudangkeunna ulah make kohkol karunya ka para wanoja jeung barudak bisi kagerwakeun sok gancang ceuk Mang Karmin mere parentah bari tutunjuk. Atuh Mang Yayat jeung 2 baladna surti gancang Mang Yayat lumpat muru ka imah tua kampung. Ari si Aib jeung si Dede lumpat tujuanna rek ngahudangkeun para jajaka jeung barudak ngora. Sedengkeun Mang Karmin jeung si Openg harita geus pating bedega di tengah jalan. Jang ayeuna waktuna euy urang bebela ka lemah cai urang ngahidmat ka urang lembur ulah hariwang ulah oncewang ulah ringrang ulah sieun kupati rempan ku ajal ketrukeun sakabeh kamampuan pikeun ngalawan tindak laku kajahatan jeung kadoliman jang ceuk Mang Karmin nyumangetan ka anakna. Nyapa uing mah teu sieun lah ku paeh mah komo paeh naker ngabelan lembur sorangan mah Pak. Tembal si Openg hatena jadi gede deui jadi pinuh ku kawani. Tekung silila purudul urang lembur pating burudul bari samakta ku pakarang. 2 kampung oge ngurunyung datang bari diharudum ku sarung. Mang Karmin baru aya karaman cenah. Di mana eta karaman teh Mang Karmin? Cek tua kampung.
tuh di kebon eurih patua Karaman geus deukeut sakedeung deui bakal ngacorang ka lembur urang. Ayeuna kumaha carana ieu? Cara nyang hareupanana patua? Cek Mang Karmin. Aduh, geus deukeutnya. Ayeuna mah kumpulkeun heula we tuh barudak ngora. Aya saberapuluh urang masuk kumpulkeun. Cek tua kampung bari ngalieuk ka tukang. Harita di tukang geus ngagimbung barudak ngora. Aya 20 urang mah patua. Si Ujang Hedi jeung Ujang Mancung mah teu bisa dihudangkeun kabluk patua. Cek si Aib. Nya geus ayeuna mah urang maju bebarengan. Urang lawan para Karaman teh. Urang pegat di sisi lembur ulah nepi ka asup ngaranca lembur euy. Cek Mang Karmin. Nya hayulah siap Mang Karmin, hayu siap. Siap. Ya. Harita kabehana nyerebut siap daripada pada ngacung-ngacungkeun pakaran. Nya geus kitu mah bring we salarea ngabring dipimpin ku Mang Karmin jeung tua kampung. Angin peuting ngagelebug tarik bulan di Jomantara katempo ka Kalicesan lantaran sakapeung kahalangan ku mega bodas anu awur-awuran katebak angin. Ti kajauhan hawar-hawar sora anjing bebaung kadenge silih tempas jeung sora Korea. Aleutan urang lembur harita geus anjog ka sisi lembur. Salarea hatena tagiwur sabab bakal nyang hareupan Karaman anu kasohor garalak jeung telenges kejem tindakanana. Geus pasti ngandung harti nandonkeun nyawa tanaga keur nyang hareupanana. Tuh. Cek si Dede nunjuk kabeh kidul sabab samar-samar ka ciri anu pating juringkan. Alah, nya euy, bener euy Karaman euy. Itu meni ngalut ngungking abandalut euy, juga entong. Cek si Ai. Memang bener harita rombongan Karaman anu dipimpin ku Ki Jamrong beki deukeut, beki atra. Geus deukeut beki jelas sabab kacaangan ku cahaya bulan anu ngempray. Harita Ki Jamrong jeung baladna oge geus nenjo ka sisi lembur anu geus ngabardega urang pilemburan. Ki Jamrong ngagancangkeun lengkahna bari jojorowokan nyumangetan baladna. Kadatangan urang geus dibagiakeun euy ku urang lembur euy. Hayu urang babat kabeh, urang tumpes anu ngalawan. Ulah sieun, ulah honcewang, ulah ringrang. Hayu maju. Cek Ki Jamrong. Kira-kira jarak sabaraha deupa deui rek tepi ka tangtungan urang lembur anu geus ngabardega reg. Ki Jamrong ngarandeg ngeureunkeun lengkahna. Geus kitu Ki Jamrong ngagorowok ditujukeun ka urang lembur. Urang lembur lengkong. Ayeuna dewek rek mere dua pilihan karandika sakabeh deuleu. Mending masrakeun harta jeung wanita atawa mending dianterkeun ka herat gancang-gancang ku dewek jeung Karaman dewek deuleu. Cek Ki Jamrong pinuh ancaman dina nyaritana. Ngadengi ucapan Ki Jamrong model kitu, harita Mang Karmin maju dua lengkah. Hate Mang Karmin ngagedur hurung nafsu amarah. Aing teu sieun ku Karaman deuleu. Anu ngaran Ki Jamrong teh Andika sor geura maju ka dieu. Urang adu hareupan jeung kaula. Urang pada milang statu wanohkeun kaula si Karmin cadu lamun kudu serah bongkokan ka jalma durjana anu tukang nebarkeun kajahatan deuleu. Cek Mang Karmin bari nepak dadana.
syukur ari ilaing teu zieun ku dewek mah deuleu. Hartina ilaing saurang lalaki anu boga kawane deuleu. Tantangan ilaing pikeun adu hareupan jeung dewek, ku dewek bakal diladenan deuleu, ditarima. Tapi samemehna kumaha lamun urang ngayakeun heula adu tanding, urang adukeun heula jagoan masing-masing, satujuan teu Karmin? Cek Ki Jamrong ngajak urang lembur pikeun ngadu tanding heula. Sor, geura pajukeun jagoan Andika Jamrong. Cek Mang Karmin teh eleh ngagertak. Red Ki Jamrong ngareret ka saurang baladna anu katalah si Tobri linggis saurang jagoan andalanana. Tobri, kumaha maju sia. Kade ulang ngerakeun dewek, piraku Andika kudu eleh ku urang lembur bau cucunguk padahal. Maju Tobri. Siap Kang. Cek Ki Jamrong ka si Tobri. Si Tobri linggis geus biasa lamun tarung yang hareupan musuh teh maena sok mawa linggis. Siap bos. Si Tobri linggis geus biasa tarung yang hareupan para jago, moal rek nyerakeun ka bos Jamrong lah. Cek si Tobri kituna teh bari ngagajleng ka hareup. Corela jeleng jedeg. Sedangkeun Mang Karmin red hari tengah bagi reret ka para jajaka anu narangtung tukangeunana. Para jajaka dipilih kira-kira saha nu bakal maju ngalawanan si Tobri linggis. Jang Dede, sok geura maju jeung Dede. Cek Mang Karmin nitah ka si Dede sina maju. Atuh puguh we gebeg si Dede ruas. Aduh Mang, ulah uing atuh Mang. Aduh uing mah lain teu wani, tapi boga bisul geus asa kieu teh Mang, bisi bucat Mang. Temal si Dede bari api-api muringis anu puguh mah teu wani ari kudu gelut hiji lawan hiji mah. Jang Aib, sok maju Jang Aib. Wakilan urang lembur lengkong, buktikeun urang teh teu sieun ku para garong, sok maju Jang Aib. Cek Mang Karmin nitah ka si Aib sina maju ka hareup yang hareupan si Tobri linggis. Aduh, ke heula Mang, uing hayang ngising heula ieu teh. Aduh, meni mules Mang. Aduh. Si Aib sarua we jeung si Dede leutik burih bari malundur ka tukang, api-api nyeri beuteung. Red Mang Karmin ngareret ka Mang Yayat anu geus lumayan aya umuran, anu sok pada jembut watere. Sugan we Mang Yayat mah daek maju da cenah keur ngorana osok gelut. Tapi memeh Mang Karmin nitah maju, harita Mang Yayat mundur lalaunan tuluy seseleket ka tukang. Nampa urang lembur eueuh nu daek maju, Mang Karmin hatena ngaheab asa era lamun ti beurang mah geus pasti bakal katempo rai geuneuk rai pias beungeutna. Tapi barang keur kitu seleket si Openg anak Mang Karmin seseleket ti tukang. Corela jeleng Laju luncat ngagajleng ka hareup. Soklah uing nu bakal nyang hareupan sia mah Tobri linggis. Cek si Openg bari nunjuk ka si Tobri linggis. Padahal mah si Openg teh saurang jalma anu tara gelut jeung teu bisaeun gelut deui. Tapi kawanina kahudang lantaran hayang bumela ka lemburna. Hate Mang Karmin oge jadi ngalenyap nempo anakna maju mah. Sabab dirina apal yen anakna teu bisaeun silat. Aya rasa kaduhung dina hate Mang Karmin henteu ngajaran ilmu silat ka anakna. Sok geura baju sia budak bau jaringau, budak sapotong sia, budak buleud, maju. Cek si Tobri linggis nyentak. Si Openg anu geus sayaga harita langsung ngagajleng ka hareupeun si Tobri. Hayu sia ulang gelut jeung wing. Hiya Jeleng. Si Tobri linggis geus teu sabar
teu anta parah deui curela jeleng sabrut ya sawu pereup katuh si Tobri nyemprung ngarah cukang irung. Si Openg bisa ngabaca karena serangan lawanna harita gancang nyingcat ka sisi siut ser plos pereup si Tobri ngahakan angin. Si Openg sakilat males narajang ku cara ngababukeun leungeun kencana ngarah kana careham lawan hiu. Tapi si Tobri linggis rikat nakis siuk dedeg plak leungeun si Openg jeung si Tobri diadu bangkieung. Si Openg ngabangkieung ka tukang bari nyengir lantaran leungeunna karasa linu. Ari si Tobri mah teu ngarasana naon abong tukang gelut. Urang lembur jeung para karaman pating jorowok ngabobotohanan kanu keur tarung. Dicaangan ku cahya bulan si Openg jeung si Tobri linggis harita ketempo silih tarajang. Takol Peng, takol. Gebot Peng, gebot. Tunggul irungna Peng, tunggul. Urang lembur pating jorowok nyumangetan ka si Openg. Tapi kayaanana si Openg beuki kadese. Malahan si Openg harita ngagero lantaran kabeunangan angeunna ku tonjokan si Tobri. Hiu deus plak. Aduh. Si Openg ngagero bari mundur sabaraha lengkah. Nempok itu si Tobri linggis teu miceun kasempatan langsung luncat bari najongkeun suku jebragna ngarah kana genggerong si Openg anu keur ngagorowok bari nenggak. Hiu hu. Si Openg teu bisa ngejat harita tajongan si Tobri meuni nyocol pisan nyayang kana beuteung. Beuk. Aduh, dayagna jungkang. Si Openg ngajengkang. Bari ngagero panona burial bunceli. Nempo anakna kasorang harita Mang Karmin teu bisa ngadalikeun diri. Jeleng. Mang Karmin loncat ka palebas si Tobri linggis bari ngagunakeun jurus tajongan maut. Jeleng hiu beuk. Gerakan Mang Karmin nu kacida rikatna harita teu bisa disingkahan ku si Tobri. Tajongan Mang Karmin keuna meuni nanggal pisan kana dada si Tobri linggis. Jengkang. Aduh. Si Tobri ngajengkang. Ari Ki Jamrong nenjok kitu teh jadi kaduruk amarahna. Kurang ngajar sia Karmin, lecik sia Karmin. Lawan sia mah dewek sia. Ya, jeleng. Ki Jamrong loncat ka hareupeun Mang Karmin anu rek nyejekeun sukuna ka si Tobri linggis. Pupuh kampung nalika si Jamrong luncat narajang ka Mang Karmin mahena ujug-ujug ngagorowok mere komando. Serbudak, maju. Cek tua kampung bari ngacungkeun aritna. Atuh urang lembur langsung pating garajlang muru ka karaman anu geus sayaga. Para karaman oge harita langsung pating garajlang mapag lawanna. Ayo maju. Atuh antuk namah der wae tarung campuh antara urang lembur jeung karaman lumangsung. Tarung campuh teu bisa dipondah deui. Perang antara urang lembur lengkong ngalawan karaman setan kamuran. Tarung pating jorowok anu kabeunangan pating koceak awor jeung sora pakarang anu pating belentrang. Si Aib anu mawa pakarang mangrupa arit parang paranti babad jukut harita ngagejleng naraja ngahembatkeun parangna. Hiu. Parang si Aib ngolebat ngarah kana beuheung saurang karaman. Tapi eta karaman anu ngaran si Saptaji harita rikat ngelok. Hiu klok. Atuh parang si Aib teh milepas ka hareup ceras keuna ka karaman anu sejen. Goak. Karaman nu kabeunangan ngagoak. Si Aib langsung nyakakak bunga. Modar sia Garong, modar sia Edan. Cek si Aib bari loncat deui rek narajang karaman anu sejena. Jeleng hiu. Tapi barang keur kitu saurang karaman anu ngabongohan katempo arek ngadek ti tukang.
modar sia jurig hiat ngan untung harita Mang Yayat anu harita rikat ngarengkas eta karaman rek ngadek di tukang. aduh Mang Yayat nincak beteung eta karaman. hak Eta karaman teh burial buncelik bari kabebayan bakat ku hendak beteungna ditincak satarikna ku Mang Yayat. sia mangadon modal sia teh rasakeun dieu hiat Cek Mang Yayat bari ngahembatkeun linggis satarikna ngarah kana beteung karaman ukur ngagoler. bros Linggis teh ambres nuncep kana beteung karaman. atuh walah ya kerjet kosot hos Eta karaman teh nepi ka tiwasna sabab beteungna katancrem ku linggis. Sedengkeun si Dede harita katempo kadese ku lawanna saurang karaman. Si Dede ampir wae paragat nyawa lantaran bedog musuh harita nyamber ngarah kana ti korona. Ngan untung si Dede masih bisa ngelenggakeun sirahna. hiu kelenggah ceras Anu kasabat ukur janggotna. Menang sawatara waktu mah harita tarung teh cukup imbang lantaran masih pada bedas tanagana. Para karaman katempo harita geus aya 5an anu palastra, sedangkan urang lembur geus aya kana 7 urangna anu nama simpati. Nya wajar we da urang lembur mah lain tukang garelut katurug-turug gelutna dina wanci peuting bari ngalawan karaman anu galarang turbayangan. Sedangkeun Mang Karmin harita keur adu hareupan jeung Ki Jambrong. Tarungna Mang Karmin jeung Ki Jambrong cukup ragot. Sabab Mang Karmin lain jalma biasa, tapi saurang jalma anu mibanda ilmu silat buhun ulin Cimaung. Kitu deui Ki Jambrong, manehna teh saurang jago gelut anu nyangking rupa-rupa ilmu kadugalan. Culung Mang Karmin loncat ka luhur, juralit. Laju Mang Karmin dijuralitan aya kana 3 kalina, jling. Laju napak deui sukuna kana lemah. Ari Ki Jambrong harita gancang metakeun jurus andalanana nyata jurus panggal 1000 angin. Awak Ki Jambrong katempo muter lir panggal anu nguir ngoleceran. Beuki lila nguir awakna beuki tarik terus muteran awak Mang Karmin. Mang Karmin ayeuna kapaksa nyabut pakarang andalanana nyata bedog panjang anu menang meuli ti Ciomas anu dingaranan bedog si Wajageni. Serebet si Wajageni dilugas menipak kurilang. Geus kitu culung Mang Karmin loncat bari ngahembatkeun bedogna ngarahkan awak Ki Jambrong anu keur muter jiga panggal. Hus. Tapi sabetan bedog Mang Karmin hesekeuna lantaran badan Ki Jambrong muterna beuki lila beuki tarik teu bisa katuturkeun ku panenjo panonna. Hiat. Mang Karmin terus narajang bari ngabubat babitkeun bedog Wajagenina. Tapi angger Ki Jambrong teu bisa dikadek anu beunang teh ukur kalangkang nawe wungkul. Antuk nama beuki lila Mang Karmin beuki capek tanagana mimiti sudah. Dina kayaan tanagana beuki sudah Ki Jambrong males narajang ngagunakeun tajongan mautna. Hiup. Mang Karmin teu bisa ngejat. Tajongan Ki Jambrong nyayang pisan dina dadana. Ada. Mang Karmin ngagero bari talideug mundur ka tukang. Nempok itu Ki Jambrong teu ngantep. Celeng gancang narajang deui ku sapasang leungeunna. Hiu. Cebrot des. Alah. 2 kali tenggelan Ki Jambrong keuna kana careha Mang Karmin. Dayagdag cengkang. Bru. Mang Karmin ngadayagdag ngajengkang laju nambru. Ki Jambrong asa menang angin. Celeng harita loncat bari metakeun sukuna arek ngajejak beuteung Mang Karmin anu masih keneh ngajurah roh. Untung Mang Karmin rikat ngagorentel.
huretel bling. Ki Jamrong ngageblig lemah. Sedangkan Mang Karmin geus cilegedeg hudang deui, laju masang jurus andalanana nyata jurus cakar maung. Sak. Mang Karmin metakeun sapasang leungeunna siga gerakan maung anu keur nyakar. Geus kitu jeleng Mang Karmin loncat narajang. Ari Ki Jamrong nanggap enteng kana panarajang lawan. Ki Jamrong ngahaja henteu masang jurus. Ki Jamrong ukur matakeun leungeun ka tuhuna. Hiat siut beret adeh. Cakaran-cakaran Mang Karmin dipapag ku leungeun Ki Jamrong. Anu balukarna leungeun Ki Jamrong beunang ka cakar ku Mang Karmin. Walah edan sia. Cek Ki Jamrong ngagero lantaran leungeunna pereus kabeunangan ku cakaran leungeun Ki Jamrong. Ku cakaran lawan. Leungeun Ki Jamrong nepi ka soeh getihna ka tempo ngucur. Tapi Ki Jamrong gancang sadar kana kayaan. Jaul. Gancang Ki Jamrong ngajaul laju salto ka tukang. Jeli. Ki Jamrong geus nangtung kalayan ajeng. Geus kitu sacet. Harita Ki Jamrong masang jurus andalanana nyata jurus sambar heulang gunung. Cuy. Katempo Ki Jamrong nyiduh kana dampal leungeunna. Geus kitu sak eta ciduh teh diusapkeun kana tatu kurut cakaran Mang Karmin. Nalika tatu diusap tina ciduh Ki Jamrong teu sakara-kara, tatu teh langsung lita cager deui meh eueuh tapak-tapakna acan. Geus kitu sak Ki Jamrong ngawangun pasangan ngaronjatkeun tahapan elmuna dina jurus heulang sambar gunung. Sacak sapasang suku Ki Jamrong ngajegang. Sedangkan sapasang leungeunna meber sigan orek hibah. Nenjo musuh geus sayaga, Mang Karmin kapaksa kudu ngawatek jurus pamungkasna. Sabab manehna geus bisa ngukur kana kahebatan lawan anu elmuna aya di saluhureun dirina. Tina gerakan-gerakan anu diulinkeun ku Ki Jamrong, Mang Karmin geus bisa ngabaca karena kahebatan ilmu Ki Jamrong. Sacak Mang Karmin ngawangun jurus maung panungtung, jurus peperenian minangka jurus pamungkas tina ilmu silat cimaung anu kacangking ku dirina. Kadenge harita Mang Karmin ngagerem panona molotot huntuna kekerawat. Sapasang leungeunna kokoet kana taneuh sukuna nojer ka tukang. Sedengkeun ari urang lembur jeung para karaman anu keur tarung campo. Harita urang lembur geus pada kadese, loba anu kabeunangan, loba anu kapiuhan, jeung teu saeutik anu palastra namah simpati. Nampo batur loba anu eleh jajaten. Harita si Aib, si Dede jeung Mang Yayat malundur ka tukang. Yip leuwih hade urang kabur Yip, sabab urang geus moal untupan euy ngalawan karaman anu garana si Yip. Mundur Yip, ceuk Mang Yayat. Heueuh hayu Mang euy, mundur Mang. Temal si Aib jeung si Dede meh bareng. Teu loba mikir deui, tiluanana langsung berengbeng lalumpatan. Lumpat sakalumpat lampetna nyelametkeun diri. Atuh puguh we, urang lembur beuki kadese sabab jumlahna beuki ngurangan. Pupuh lembur harita ngamuk nguak ngawi nguwat babitkeun aritna. Terang. Suara pakarang anu diadu pating belentrang. Jeleng. Opat urang karaman ngahurup pupuh kampung. Adu kapaksa pupuh kampung kudu naker tanaga jeung ngetrukeun pangabisana. Arit panjangna harita diulinkeun luhureun sirah. Geus kitu pupuh kampung nyabetkeun aritna ngarah kana beuheung lawan hiung. Para karaman anu kaancam jiwana harita nadahkeun bedogna hiuk terang. Sorang belentrang dua pakarang diadu. Kadenge keur kitu karaman anu sejena narajang tigigir ku sabetan bedogna lep hiu.
dua kampung ngelok, tapi hiu datang deui sabetan bedog di tukang. Pupuh kampung gancang nadahkeun aritna ku cara di kuliwatkeun ka tukang. Hiu terang kadenge sora ngabelentrang diadu arit jeung bedog. Keur kitu pupuh kampung diserang deui ku duaan ti dua arah. Atuh pupuh kampung kapaksa luncat bari nyabetkeun aritna. Hiu ceras-ceras. Sabetan bedog pupuh kampung nyabet kana sirah lawan nepi ka beulah. Tapi edas suku pupuh kampung oge beunang ku sabetan musuh. Langsung buntung sapat samet tuur. Hiu berat alah. Pupuh kampung ngagoak. Jleg. Laju napak kana lemah ku suku hiji. Keur kitu sabrut saurang karaman narajang ka pupuh kampung. Atuh pupuh kampung sakuat tanaga nahan panarajang lawan ku aritna. Terang. Ngabelentrangna pakarang nepi ka ngaburicak ngaluarkeun kembang seuneu. Tapi para karaman dengan tepupuh kampung anu geus tinggal hiji sukuna. Harita karaman datang deui ti tukang. Atuh pupuh kampung nadahkeun deui aritna. Musuh datang deui ti gigir kapaksa pupuh kampung ngajuralitkeun badana ka gigir. Tapi musuh geus pating garajlang bari pada ngahembatkeun bedogna masing-masing. Atuh bres. Antukna pupuh kampung teu bisa nyingcat deui sabetan bedog musuh nyacar bolang ngahujanan awak anu pewetna. Harita pupuh kampung kokoceakan. Antukna bru kosod kulahe. Pupuh kampung ngolahe tanda nyawana geus paragat. Tapi nalika keur kitu no atuh teu kanyahoan ari euleuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja ambit mungkur ambit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.